bayangkeun hartosna da urang teh kan nu sok diaos geuning khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sanes aksaru amala tapi ahsanu amala anu pangsae-sae amalna sanes pangseueur-seueur amalna sanajan sakedik perbarosna sareng nu paduna wungkul sareng nu salat nu sunatna nu ratibna lah gitu atau anu paduna wungkul bongkor-bongkor teuing mah tapi leres keur salat teh sae gitu bacaan teh teu kudu panjang-panjang teuing gitu ya. Nu penting naon nu dibaca teh ka hartos. Surat-surat anu dibaca ka hartos gitu. Eta nu sae ama anu sae seperti itu daripada seueur-seueur teuing, panjang teuing, teu apa malaweung gitu. Ya, kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saha nu pangsae nya sanes bahasana ge sanes aksaru amala pangloloban amal sanes tapi asal pangsaeuna saha nya komo lamun nya seueur nya sae Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wala yakula kamari dugi ka nomor kasabaraha kamari teh? Ada kedaangan. Orang tahan juga. Oh iya, lolos ya. Ada seorang santri teh dugi ka nomor sabaraha kamari teh? 8. Nomor 7, nomor genep. 7. Sampai 4. Baru 4. Sekarang 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamari 4 kahiji teh urang kedah memulai penghormatan ya ka alim, ka ulama, ka ajengan, ka guru, terus uluk salam. Terus nu kaduana teh urang naon teh menyedikitkan nyautikeun omongan anu mubah gitu. Dipayuneun alim teh. Nu katiluna ulah nyarios sateuacan diizinan atau sateuacan ditaros gitu. Nu kaopat ulah naroskeun gitu nya perkara anu can diizinan gitu. Lain nu kalimana wala yaqula fi mu'aradati qawlihi wala yakula nu mantak memang urang teh priyogi pisan adab ka nu janten alim gitu nya. Anu janten guru, komo alim teh jadi guru. Da aya alim tapi henteu jadi guru urang gitu nya. Seorang ulama tapi teu kantos kaguruan ku urang. Ya tetep eta ge kudu dihormati. Komo lamun ulama teh anu jadi guru urang ongkoh. Aya nu anu 13 nu bade dijelaskeun teh wayana kedah diupayakeun pisan. Sehingga urang teh sateuacan milih guru teh sawarosna kuduna hati-hati. Kudu hati-hati. Nu kudu dipilih heula guru-guru teh teu sembarangan. Pami urang bade masantrenkeun budak ge gitu nya. Bade ngaeukeun budak. Imam Abu Hanifah kan kamari guruna teh Imam Hammad. Kamari caroskeun teh bin Abi Salamah ya. Lepat bin Abi Sulaiman. Bin Abi Sulaiman. Imam Abu Hanifah ngaguru ka Imam Hammad bin Abi Sulaiman. Sanes Abi Salamah kamari lepat kacaletot. Diputer di teh nah ning Abu Salamah. Abu Sulaiman. Imam Abu Sulaiman teh nya Hammad bin Abu Sulaiman teh seorang ulama besar. Jadi kategori nanti pertama milihan guru ke budak nanti al-a'lam. Anu leuwih pinter, anu leuwih alim. Nepang alimna saha lamun aya ajengan, lamun aya ulama seueur teh lamun aya alimna seueur, pilihan mana nu kahiji nu panglobana ilmuna heula.
Terus lamun ilmuna sarua al aura anu leuwih apik. Anu leuwih apik mana? Nu nomor hiji mah kategorina ilmu heula ada urang teh rek ngalap ilmu. Rek ngalap ilmu. Soalna akhlak oge adab lamun teu dibarengan jeung ilmu mah lain jadi adab lain jadi akhlak. Kayaknya itu jadi kosong deh. Jadi menghormat nanti lain ku sabab ilmu atau mah aku sabab nurutan batur we. Nah gitu sih umpamanya. Ari nu aya ilmuan mah beradab nanti memang sanajan batur teh ngahormat ge saperti basana. Maka ngahormat. Ari ngahormat turut batur nangtung dulu nangtung cenah. Eta mah teu kaasup kana adab anu sae menurut para ulama, teu kaasup kana akhlak anu sae gitu. Eta mah nurutan batur. Sanes atas dasar ilmu. Mentak nu pertama teh nya ajengan ustad rek dititipkeun urang rek dititipkeun anak teh nu al-a'lam anu paling alim saha. Ras al-awra paling apik. Alim ge ari teu apik mah gitu nya. Teu apik teh maksudna teh minimalna terjaga tina paharaman. Itu paling minimal pisan. Seorang alim teh nya kadang aya melakukan keharaman gitu. Keharaman anu disepakati. Keharaman anu disepakati. Ari nu mukhtalaf mah urang teu tiasa diingkaran. Minimalna eta pisan nu keharaman anu disepakati. Nya saena pisan nya pamakruhan ongkoh gitu ya teu di ieu. Nu saena pisan anu mubah ge ngan sakedik. Nah, itu nu pami badai pisan mah gitu nu apik. Nu apik pisannya. Gitu. Terus nu katilu teh al-asan pangkolotna tuh kategori usia mah kategori terakhir. Kan tilu kategori minimal. Saur Imam Burhanuddin Az-Zarnuji milihan geul teh al-alam heula, nu seueur ilmu heula. Urang teh rek ngala ilmu. Lain rek ngala pengalaman cerita-cerita karena itu. Terus nu kadua teh urang teh guru nanti kudu al-aura leuwih apik. Leuwih apik sami ilmuna tapi nu mana ieu leuwih rapi gitu. Dina bersosialisasi kumaha, dina cara nya nerapkeun sapertos kumaha. Terus nu katiluna al-asan we imam nu pangsepuhna saha. Tah Imam Abu Hanifah cada acan ngaguru ka Imam Hamad bin Abi Sulaiman teh nya ningali tilu kategori eta ternyata terpenuhi. Memang Imam Hamad teh kan kamari pojokna teh nya pangakhirna teh gini debat jeung dahriyahna ge pangakhir pojok. Nah, sehingga urang teh lamun tos memenuhi tilu kriteria eta mah atau minimalna nu kahiji al-a'lam anu paling ngarti gitu. Ieu nu jadikeun kokojo gitu, kokojo utama. Saumur teh da ajengan teh loba, guru teh loba ngaguru sadayana ka dinya. Ngan anu dijadikeun rujukan utama mah kitu anu al-a'lam gitu. Dina masalah keilmuan gitu nya. Jika masalah keilmuan anu jadi rujukan mah kudu al-a'lam anu paling nyaho, anu paling ngerti. Biasa anu paling sepuh gitu nya. Mungkin teh oke, sepuh punya pengalaman, tapi kan teu cukup pengalaman. Ari masalah ilmu agama teh aya kaidah-kaidahna gitu. Aya kaidah-kaidahna. Aya parabat-parabatna. Nah, sehingga urang penting pisan ke seorang alim gitu nya. Nonton ngaraksa adab anu 13 ieu. Tah anu kalimana teh wala yaqula ulah nyarios fi mu'aradati qaulihi dina nentang cariosan si alim. Ya, si alim punya pendapat. Si alim punya pendapat urang teh nyarios we kieu bari nentang kana pendapatna. Qala fulanun bi khilafi ma qulta. Qala ngadau sa fulanun ajengan anu bi khilafi ma qulta beda anu dicarioskeun ku anjeun. Jadi nentang. Saat jeung cek ajengan anu meuning kieu. Jadi nentang gitu nya maksudna teh sanes ingin mendapatkan nanti penjelasan mana anu leuwih sae gitu nya. Ya memang maksudnya nentang. Saat seumurnya pami aya stad dinya yang nyebut lagi. Stad teh bangsat itu teh. Ya, stad make dal, nganggo dal stad. Bangsat. Ari ustaz mah profesor, ustaz. Gelar akademik seharus namanya ustaz deh. Ustaz. Gelar akademik.
gelar akademik gitu. Al ustaz doktor, profesor doktor. Jadi teh ustaznya profesor, gelar akademik. Ngan di urang mah jadi asal masalahnya ustaz ya. Asal pakai sarung ustaz. Ustaz. Bangsa. Ustaz. Lawan pakai dal jadi bangsat. Ustaz. Dal senes dal. Ari dal mah ustaznya profesor. Beda huruf teh. Ngaroban teh bahaya. Ustaz. Tade, gua mah tade. Jangan cek mama anu, cek aja anu itu mah cenah kieu. Maksudna nentang eta kirang Adam gini. Lamun maksudna nentang, tapi lamun maksudna hoyong dipenjelaskeun mana nu langkung kuat pendapatna. Eta mah teu sawias. Aya cenah mah ajengan anu ngaroskeun kieu kumaha? Oh, nya memang ke bakal dijelaskeun namun memang terangan mah. Aya dua pendapat cenah ngan leuwih kuat ieu. Kami terangan kami nya naros gitu nya sanes nentang hari nentang cuk ajuan anu ge kieu wah ada sok beda kan gitu nya naros nentang sareng naros wala yushiru sareng ulah mere isyarat alaika alim bi khilafi ra'yihi muka tujuhna bi khilafi ra'yihi kalawan berbeda pendapatna si ustadnya si alim. Ketika alim punya pendapat, orang teh malah menunjukkan pendapat anu berbeda. Dengan tuh, fayaro tuluy nyangka si santri teh si muta'alim teh annahu a'lamu bis-shawab. Saenyana si santri eta alamu leuwih nyaho bis-shawab karena benerna masalah min ustadi ti ustadnya ti guru. Naon namanya? Ketika ustadznya guru ngajelaskeun hiji pendapat tuluy ke urang teh langsung ditembalan cek abdi mah kieu da bari nyangka mana teh leuwih nyaho kana permasalahan dina masalah agama lah gitu nya khususna ya ari dina masalah anu umum mah da ustad gitu ngaji sebenarnya teu mempelajari kana bab umum mah anu teu belajar mah aya di ustad ge jurusan teknik aya punya para guru nu di ditu di Mesir aya jurusan ekonomi jurusan ketahanan iya jurusan ketahanan pangan sareng pertahanan negara sareng ketahanan itu ketahanan pangan sareng pertahanan keamanan padahal guruna guru tasawuf itu jadi dipelajari kan nya belajar anu teu ari teh apal, ari teh belajar mah nya berarti nya moal nyarios dina bidangna gitu nya. Ieu mah pami dina masalah agama gitu nya. Urang teh jadi sok nyaho teh. Astad juga nama kieu cenah. Cik urang mah asa pangihon teh gini. Nah, eta teh kenging teh kitu. Tapi lamun naroskeun, "Ten pami ieu kieu kumaha?" Abdi gaduh pandangan kieu ye. Eta mah benten deui gitu nya. Sane teu nya nu teu keenging teh nu suul Adam teh ketika ngarasa leuwih bener ti guru. Da guru teh teu pati-pati nyarioskeun sahiji keterangan kecuali tos diayak heula itu teh. Tos diayak teh nya nganggo ilmu parabotna. Lamun ngeleres diamalkeun ilmu parabotna. Da salarasna mah nyaeta kitu. Nya santri teh belajar ilmu parabot hese tos paham nerapkeunna hese tos diterapkeun hese kumaha nyampaikeunna ka masyarakat hese deui gitu nya maksudnya hese kecuali dipasihan taufik ku Gusti Allah biasa nyampaikeun terus eta nu ka 7 nya ulah menyampaikan pendapat anu berbeda jeung ustaz dengan anggapan dirinya lebih tahu lah gitu nya dina masalah agama khususna dari ustaz ini. Wala yas'ala jalisahu fi majlisihi wala yas'ala jeung ulah naros nanyakeun jalisahu ka babaturan diukna si santri fi majlisi di majlisna si ustaz. Ustaz aya tapi nanya teh kagigireun. Nah ieu mah ka ustaz we gitu. Ya kecuali gigireun ustaz deui gitu nya. Ngerti gitu atau nyakit beda deh kasusnya racun ada ngomongna bisa salah ada benten deh kan ya ada benten deh jadi ayat 2 forum
membuka forum baru gitu. Lamunnya nanti kecuali pamitos beres majelis gitu, terus beres majelis pengawasan ya maka badan harus sama pendapat gitu. Ya memang santri-santri kapungkur pamitos beres ngawas itu sok itu madza taqulu fi hadhil masalah, ma taqulu fi hadhil masalah. Pendapat anjing kumaha? Diskusi kan, diskusi. Hari ke Ustaz aya keneh mah ulah diskusi gitu. Ulah membuka forum di dalam forum. Ada wala ya tafita jeung ulah luak yeuk ila jawanibika gigireun. Bal yajlisa balikta calik mutrikon bari nungkulkeun ainaihi kana dua socaan. Ada ditungkulkeun. Aduh. Sakinan tur bari tenang. Mutaadiban bari gawe adab kaannahu kaya saanyana santri fi sholati dina jero salat. Wah, Imam Ghazali jeung pika kitu. Nanti adab nyebutkeun adab ka santri ka ustaz itu. Ketika dipayeuneun ustaz keur ngaos teh ulah luak lieur tapi kedah tenang gitu santai. Kumaha cenah lamun urang ningalikeun we ustaz bisi grogi ustazna. Bisi grogi ditinggalikeun wae. Nya aya sakedi da para sahabatnya. Memang kapungkur ge para sahabat teh aya anu sok melihat wae ka Kangjeng Nabi, aya anu sok tungkul wae. Jadi aya dua tarekat salerosna. Ari Imam Ghazali mah milih salah sahijina. Geus tungkul we kitu nya tong bae milih. Fokus we ngan kade ulah nundutan. Ya memang kapungkur ke sahabatnya aya dua cara gitu nya. Aya dua bagian, dua kelompok. Sakelompok mah anu memang ningalikeun raraina Kanjeng Nabi ketika nyarios teh gitu sapertos kumaha. Aya nu kelompok nu sanes mah aya nu teu kiat isin gitu nya. Ningali Kanjeng Nabi teh unggul gitu nya. Tapi sadayana ngupingkeun. Sehingga di antawis hikmahna nu wani tanggah gitu nya, nu wani tanggah nu wani ningali. Jadi apa? Jadi tiasa nyaritakeun Kanjeng Nabi teh paminyarios gitu nya, mimik wajahna sapertos kieu. Kanjeng Nabi teh kieu. Aya nu sahabat salah sahabat sama teu wantun ninggal ka Kanjeng Nabi tungkul. Jadi tiasa ari Kanjeng Nabi teh kumaha cenah dedegna. Duka cenah abdi mah teu wantun ninggal ge aya nu dugi ka kitu gitu. Aya anu memang saking memang mahabbahna ka Kanjeng Nabi, dua lagi mahabbah cinta. Tapi ekspresi rasa cintana benten. Kata mi saur Kanjeng Nabi gitu, ninggal ka jalma alim teh pahala gitu. Ngan alimna kumaha heula. Nah, yang bisa mah gitu, sing tenang cenah jiga urang keur salat. Urang keur salat kita tenang. Nya pokoknya upayakeun ulah luak liak teuing. Da keur salat urang teh kan taraseur gerak-geraknya. Ya bisa Kanjeng Nabi lau khasha'a qalbu hadza lasakanat jawarihuhu. Hiji jalmi anu keur salat teh nya anggota tubuhna teh gerak-gerak wae. Sagala dicabak, sagala digaro. Cara Kanjeng Nabi teh lau khasha'a qalbu hadza lasakanat jawarihuhu. Lamun hatena khusyuk mah anggota badanna bakal tenang, moal seueur gerak-gerak. Nah, maka ku mazhab Imam Syafi'i mah di mazhab Syafi'i mah sampean mah usahakeun ulah seueur gerak. Ulah gerak gitu. Bahkan pas bade sujud, bade calik iftiras, setiasa mungkin ulah seueur teh gerak. Sehingga kan pas sujud teh di mazhab Syafi'i mah aya jarak teh ya. Antara dua dampa sampai nanti dirapatkan. Namun dirapatkan mungkin aya gerakan. Aya gerakan. Saya kira gerakan anu teu penting mah ini dijauhi. Orang teh supaya diajar nenang hati urang khusyuk. Nah, wala yuksiro sareng ulah nyeukeun alaika ustaz as-su'ala kana tataros inda malalihin nalika bosen ustaz. Ketika ustaz katinggalan dek tos bosan yeuh dicecer wae pertanyaan gitu.
Atau sanes bosan dicecer pertanyaan juga atau nya karena memang gak naon namanya tanya capek lah gitu nya cara rapi atau kumaha katanya soal Kurang sehat. kurang sehat atau kumaha tong seueur teuing naros mungkin deui. Sabab mungkin da ari ustad mah bentennya benten sareng Kanjeng Nabi. Ari Kanjeng Nabi mah bade nuju ambek, bade nuju senang, bade nuju biasa-biasa we tenang gitu. Tetap anu kaluar teh cariosan bener. Pasti hak perkataan hak. Ari ustad mah kadang terbawa ku suasana emosi. Ustad mah dan namanya jalmi salian Kanjeng Nabi we. Sehingga saat Kanjeng Nabi la yakumu ahadukum wa huwa ghadban. Ulah mutuskeun hukum salah sahiji di arajeun kabeh dina kaayaan keun ngambek. Ulah membuat keputusan ketika orang marah. Sebab naon? Ari anjeun itu mah biasa sih. Moal bisa nanti dijamin tina kesalahan. Itu diraksa tina kesalahan. Ari Kanjeng Nabi mah diraksa tina kesalahan. Bade nuju ngambek bade naon ge pasti benar. Ari urang mah nuju ngambek teh sok jadi ka bawah. Konsentrasi. Terbawa emosi ka ditu ka dieu lah gitu. Bari keur ngambek atau keur bungah pisan gitu. Jadi terpengaruhi emosi. Yang kami nuju bosan ketinggalan teh nuju aya pikiran tong seueur ditaras. Wa idza qoma sareng bila mana ngadeg sa ustad qoma maka ngadeg sa santri lahu ngagungkeun ustad. Oh ini mah berat. Memang tradisinya ada di pesantren mah tradisi tos biasa di pesantren mah. Ngan urang mah pemedi masyarakat diterapkeun kitu wah. Keur mah deui ustadna ieu mah UTB teh ya. Ustad teh bongkar ari ajengan pesantren mah bener-bener ajengan gitu. Terus memang teruji istiqomahna, terus bener-bener teruji ngawakafkeun dirina jeung kepentingan agama. Ari ustad kiai yang di pesantren orang Ahlussunnah wal Jamaah kan rata-rata gitu hampir full ti pagi nepi ka pagi deui teh ngajar santri. Jadi sakali kapungkur ngalaman ngaos teh tos subuh nya di Jawa we di Jawa tos subuh langsung ngaos teh eureun-eureun eta mah masjid teh nya kasalang ku ngaos ku salat katanya masjid teh terus aya pangaosan terus beres-beres jadwal formal di pesantren jam 10 humi. Teh aya keneh ngaos tambahan. Dugi ka tabuh hiji tabuh duaan sok aya eta teh gitu. Anu can puas gitu. Jadi sesana teh sok jam 2 pake nyap doang gitu. Ya eta mah ya memang kiai nu sapertos kitu anu memang urang kudu laras-laras teh. Eta mah tos ngawakafkeun dirina jeung kepentingan agama. Ari kiai nu tambah bongkor. Terus tambah bongkor nya. Nya rada lah gitu nya rada bau kiai gitu nya teu kiai. Kiai bau. Pami ustad nya ajengan ngadeg urang teh disunatkeun ngadeg ngagungkeun. Da kitu Sayyidina Abdullah bin Abbas ngahormat ka Sayyidina Zaid bin Sabit, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Zaid bin Sabit teh terkenal ku afrodukum ahli faraid. Sahabat anu pang alina faraid teh Sayyidina Zaid bin Sabit. Ali Sayyidina Abdullah bin Abbas masih keluarga Kanjeng Nabi. Dina sapali riwayat mah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ka Ibnu Abbas. Abdullah nyium tanganna nyium tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas nyium tangan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Terus Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang ngadeg ketika Sayyidina dibalik kan. Dibalik. Sayyidina Abdullah bin Abbas ngadeg ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ngadeg. Terus Sayyidina Abdullah bin Abbas nyium tadi kumaha. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nyium panangan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas nyium panangan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Abbas nyium panangan Abdullah bin Mas'ud sabab alim.
Keras Abdullah bin Mas'ud ngadeg. Ketika Abdullah bin Abbas ngadeg. Sahabat keluarga Nabi. Jadi saling menghormati. Ulah egoistik, orang alim itu keluarga Nabi teh alim itu tetap gitu nya. Nya maksudnya saling menghormati. Sanes ka keluarga Nabi wuku da ka jalmi anu sanes ge gitu ka saluhureun kudu ngahormat. Ka sandapeun kudunya. Sehingga moal saling tuntut hak gitu lamun memang urang harus ngajelaskeun ngajalankeun kana dawuhan Kanjeng Nabi laisa minna man lam yarham saghirna wa yuqir kabirana wa yarif haqqa alimina. Jadi orang itu saling nantanya, saling memenuhi, gitu, saling menghormati. Wala yutbi'ahu bikalamihi wa su'alihi. Wala yutbi'a sareng ulah nuturkeun si santri hukasi alim. Bikalamihi kalawan nyarios ka alim. Wa su'alihi jeung naros ka alim. Ketika nanti nu nomor ka 11. 11. Ketika ajengan tadi ngadag, gitu kan ulah teh ngadag, ulah diikuti dengan pertanyaan baru. Lain tadi itu nanya mah. Dia mah geus rek mangkat. Ieu kumaha? Uci. Jadi itu kan. Wala yas'alu sareng ulah narosi santri hukasi ustad ke si alim fi tariqihi di jalana si alim. Dipegat ustad di jalan. Ila an yablugo nepi ka yen dugi sa ustad alim manzilahu ka bumina. Tuh. Ka bumina atau ka tempat salik. Tempat salik. Nya ulah dipotong di tengah jalan gitu nya. Bisi ngaganggu anu lewat opo gitu. Dituturkeun heula gitu. Atau saur Kanjeng Nabi ieu atau nya pilih ulah wakan nyarios gitu nya ulah wakan naroskeun di dinya tapi nyarios abdi kudu patarosan nya itu calik heula tah gitu ulah di jalanan ngadeg gitu nya nanti da Kanjeng Nabi kapungkur aya hiji sahabat istrinya anu nyuhun aya gaduh permasalahan ka Kanjeng hoyong diselesaikeun ka Kanjeng Nabi ini hoyong curhat ka Kanjeng Nabi nyuhunkeun solusi ka Kanjeng Nabi saur Kanjeng Nabi teh nyesok pilarian nanti sok antosan lah di mana we calikna ke abdi kadinya. Sok Kanjeng Nabi gitu. Sok Kanjeng Nabi sok di mana calikna sok antosan lah ke kadinya. Mohon bahasa urang. Wala yusi'a sareng ulah ngagorengkeun saha santri adzonna kana panyangka bi kasih alim. Fi af'alin dina pirang-pirang padamelan zahiruha anu ari zahirna af'al eta mun karotun diingkaran dina dohir mah diingkaran gitu. Ieu teh akur jeung keterangan. Tapi ieu teh nya selaras nama ieu mah teu paten anu ieu mah. Adab nu ieu mah teu paten. Teu paten. Ketika ari urang mah tetep ketika ninggal seorang alim dina dohirna berbuat salah emutan. Sana emutan gitu nasehatan. Nasihat emutan tadi teh kieu manawa gitu nya manawi teh lepat anu kumaha emutan gitu nya emutan ulah langsung dijejeleh gitu nya ulah langsung dijeleh taroskeun lah kunaon ieu teh beli aya kawalna kumaha lah gitu nya beli aya kawalna teh napi kumaha taroskeun heula ulah langsung mengingkari kecuali memang urang teh ngan saukurna teh yakin ieu mah perkara anu mungkar langsung ini mah itu kudu ditaros langsung emutan itu lepat itu lepat nan meureun bisi ustad teh naon da aya kawal kalau mun digitukeun kawal daif poe mah cenah urang mah keur ngamakeun ilmu kawal daif bisi nanti digitukeun dibalikeun dilihna ya saya nama naros ieu kunaon kieu bisi ya pasti li annahu fa huwa maka ari alim eta alamu leuwih kuning abi asrohi kana rahasia-rahasia pada melangan naon anu dipidamel ku si alim teh apal gitu. Pasti aya alasanna lamun memang alimna berpegang teguh kana keilmuan eta nu sesah teh gitu anu adil sabab dina sapale hadis mah kieu nya saur Abu Hurairah Kanjeng Nabi ngadawuh
yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, bakal bisa mawa karena ieu ilmu agama di setiap generasi teh uduluhu nu adil-adil, nu aradil, nu adil. Sane ya memang kan aya boga ilmu tapi teu bisa berbuat adil, masih katarik ku kepentingan-kepentingan sejen, tidak sesuai jeung panuntut ilmuna. Tah eta hese mentak saur sapali guru masing kade cenah bisa mawan ilmu, boga jeung bisa mawa beda heuh nya. Boga ilmu jeung bisa mawa ilmu, boga motor jeung bisa mawa motor. Boga motor tapi mawana tapi bisa mawana celaka kan gitunya. Mentak nu bisa mawa ilmu teh nu adil, nu bisa mawa na ari boga mah teu kudu adil ge, bisa asal bener-bener ngajina bakal boga ilmu. Tapi lamun mawa keunana ilmu tah eta mah beda deui, eta mah khusus jalma-jalma nu adil ka diri sendiri. Awalna heula ka diri sendiri, adil ka diri sendiri sesuai jeung petunjuk ilmu. Rek naon teh kudu aya dasarna heula. Rek ngalangkah teh ya pasti ari bener anu bener-bener berilmu mah gitu nya, pasti bakal aya dasarna. Waliyadkur jeung kudu ingat saha santri inda zalika nalika aya af'al zahiruha munkaroh, ketika alim teh melakukan perbuatan-perbuatan anu dina zahirna eta teh perkara mungkar. Kaula Musa kana dawuhan Nabi Musa lil Khadiri boleh lil Khadiri kana Nabi Khadir alaihi wasallam dina surat Al-Kahfi nya, akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Saur Nabi Musa ketika Nabi Khidir ini ya Khidir Nabi Khadir dia Khidir siapa di guru mah Khadirun teh anu hejo. Nami asli nama Balia bin Malkan. Disebut Khadir teh nu hejo teh ketika calik saur sapari ulama dina sapari riwayat hadis saur kanjeng Nabi disebut Khadir teh dina tempat Nabi Khidir tepati-pati calik dina hiji amparan kulit. Nah, kan nganggo nya amparan acan aya sajadah sapertos kieu nya. Kulit binatang di ampara nya janten amparan calik di dinya. Kulit teh belah di dinya teh tanah-tanah teh jadi hararejo. Tara rubuh tubuhan gitu nya. Jajadian teh jadi tadi. Jadi hararejo disebutna anu hejo. Khadir teh hejo. Oh Nabi hejo eta mah. Nabi hejo. Nabi disebut jika Power Ranger aja Nabi Hejo. Nya disebut Nabi Hejo teh sabab ketika pati-pati calik pasti bakal jadi tumbuhan hararejo we. Nyubur kan. Nah, kan Nabi Musa sareng Nabi Yusha sareng Musa angkat kana parahu nyilari Nabi Khadir. Terus mendak we fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nabi Musa sareng Nabi Musa teh pendak sareng hiji hamba eta namanya Nabi Khidir teh anu dipasihan rahmat itu maksudna teh kenabian. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dipasihan ilmu laduni. Jadi aya ilmu laduni teh. Jika saur Imam Ghazali mah cara mendapatkan ilmu teh aya dua. Bisa dari luar, bisa dari dalam. Orang bisa ngaguru atau nya ka batur, atau orang dengan cara membersihkan hati. Ngan membersihkan hati mah lila teuing. Rek nepi ka akhirah hati orang bersih. Lamun memang benar-benar urang yo hayang langsung meunang ilmu laduni dengan cara membersihkan hati. Emang apa nepi ka akhirah hati orang bakal bersih gitu. Geus puguh we. Geus nu puguh heula urang mah ngaji heula kan geus ngaji gitu kan geus apaleun tah eta heula. Tapi bari dibarengan ngebersihkeun hate ya, supaya kenging ilmu-ilmu anu langsung ti Gusti Allah tanpa perantara ilmu laduni. Nya maksudnya tetep nganggo perantara malaikat-malaikat keneh gitu nya. Ngan tanpa aya perantara guru, malaikat mah ngan saukur ngadugikeun
tah malaikat Jibril sareng bawahan-bawahanana gitu nya dugikeun ilham ilmu ieu ka jalmaan hadana tos bersih sehingga jadi apal anu teka apa ku batur. Tah Nabi Khadir di pasian ilmu langsung tanpa aya guru nya Nabi Musa ge di pasian tanpa guru tapi ari Nabi Khadir di pasian terang hakikatna. Ari Nabi Musa naon teh agung teh karena masalah syariat. Masalah syariat. Tapi sanes berarti Nabi Musa ge teu apal kan hakikat. Ngan dina masalah tersebut Nabi Musa teu diwartosan. Hakikatna sapertos kumaha. Ieu teh sanes berarti naon namina teh nya? Memang saur sapali ulama wah cenah agung kene Nabi Khadir. Nabi Khadir mah nepi ka makom hakikat. Nabi Musa mah syariat. Henteu. Justru anu jadi ulul azmi itu Nabi Musa. Nabi ulul azmi kan aya Nabi ulul azmi. Nabi-nabi anu punya anu pangutamana lah, nabi dan rasul. Nabi pokona mumun. Mimin Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Ada ulul azmi. Mimin dan eta Nabi ulul azmi anu pangutama-utama. Anu pangutama nabi nya Kangjeng Nabi gitu nya, pangutama. Ya tetep Nabi Musa ge apa kana mangkong hakikat. Mau batu-batu jadi nabi gitu nya. Hakikat. Tapi di masalah eta mah gitu nya, hak nu dipasiankan hakikatna awalna Nabi Khidir heula. Sehingga Nabi Musa tetep atunya ninggal kana perkara kedzaliman kedah iya nanti kedah amar ma'ruf nahi munkar kedah mencegah. Da moal mungkin Nabi nanti ningali kedzaliman cicing we gitu nya. Seorang nabi moal mungkin. Ari nabi mah moal mungkin cicing. Ketika aya kadzaliman. Dan mantap Nabi Musa ketika Nabi Khidir ngabolongan parahu gitu. Ngabolongan parahu pun Nabi Musa teh ieu cenah oke dibolongan. Rek neuleumpkeun batur. Rek neuleumpkeun batur. Tungguan pamalik gituan teh. Nah, kan teu kuat kan jeung Nabi. Kan teu kuat kan tong nanya syaratna. Lamun hayang ngieu jeung kami tong nanya. Ada Nabi Musa kan dina nanti sebagai seorang nabi itu ya ningali perbuatan seperti itu Nabi larang ya jelas berontak. Tadinya justru menunjukkan kesempurnaan Nabi Musa bahwa Nabi Musa tidak akan dia melihat hal-hal yang bertentangan dengan agama. Orangnya seperti itu. Dohir namanya sanggakeun ka Gusti Allah. Batin nama gitu, batin nama. Wa kaunahu jeung kana kaayaan Nabi Musa eta muhtian anu kan wa kaunahu jeung kudu eling si santri kaunahu kana kaayaan si santri eta muhtian anu lepat fi inkarihi dina ngingkaran si santri itimadan ala dohiri karena tetegenan kana dohir. Nah ketika terus dijelaskeun ku ustaz macamnya orang teh ningali kana dohir mah orang teh ya memang teh akur gini ngan aya kawal mah gini urang mah karek ngaji lagi karek kitab anu gini aya dina kitab anu mah gitu dina kitab anu jadi mana namanya ya secara umum kan urang ulah waka langsung nyalahkeun batur lamun can apal ilmuna nyalahkeun amar ma'ruf nahi munkar teh urang kudu apal ilmuna heula lamun teu apal ilmuna nya ulah waka langsung amar ma'ruf nahi munkar kan urang apal eta mana anu ma'ruf mana anu munkar kudu aya ilmuna. Ya, akhirnya ketika aya dohir perbuatan seorang alim nih anu katinggalina ku urang naon atunya diingkaran nya henteu tapi sanes anu diingkari anu disepakati sanes nu mujma' alaih anu mujma' alaih mah jelas anu disepakati ku para ulama haramna jelas itu urang kedah ingkar bisa seumpama membunuh atau 7 dosa besar sareng dosa-dosa nu sanesna eta mah urang jelas kudu ieu ulah dicicingkeun wae ulah dicicingkeun wah cenah buah-buah cenah apalkan hakikat keheulaan urang mah ngahukuman kana zahir da eta lain Nabi Khadir urang lain Nabi Musa gitu nya urang mah
tak nu non teh kalam Sayyidina Umar terakhir mah nya nu kedah dijadikan pegangan ku urang kieu lamun anjeun cenah midamel hal-hal anu mantak disangka salah ku batur ulah nyalahkeun batur lamun batur nyangka salah lamun batur teh punya anggapan buruk da soalna urang anu diomongkeun lamun urang ngalakukeun diomongkeun ulah nyalahkeun batur lamun batur nanti ngomongkeun urang seperti itu nya bulan nama gitu saur Sayyidina Umar urang mah yeuh nabi tos teh aya tos lupus urang mah ngan bisa ngahukuman dohir saur Sayyidina Umar gitu mantak lamun aya nu diomongkeun lamun diomongkeun cenah cek Sayyidina Umar teh gitu ulah nyalahkeun batur bongan saha diomongkeun awalasi eta 13 adab seorang santri kanu jadi alim ka guru pamarintos 17 adab seorang guru seorang alim mungkin orang bade ngabahas adab ka orang tua adab kanu janten sepuh wallahu a'lam bissawab Kita